www.radiosound.com. Jeung sonten sadayana dinten ieu bade ngadamel vlog kagiatan saatau sakola jeung wawancara pikeun nyumponan pancen basa Sunda. Nepangkeun nami abdi Davina Wijaya. Nepangkeun nami abdi Aura Fitri. Nepangkeun nami abdi Siti Ardelia. Nepangkeun nama abdi Fikri Ramadan. Nepangkeun nama abdi Andreas Purwojati. Nepangkeun sadayana nama abdi Kayla Natasha. Di dieu urang rek ngawawancara Tiara heula. Dupi abdi tiasa masian sakejap waktos anjeun. Boleh. Pelajaran naon anu anjeun resep? Sebenarnya amah abdi umumnya resep karena mata pelajaran di SMA ieu, boh keluarga IPS, boh keluarga sains. Jadi bikin mata pelajaran anu bener-bener resep karena pengajaran bahasa Indonesia. Nah, anjeun resep pelajaran eta? Sabab abdi teh resep pisan maca sareng nyerat. Bahasa Indonesia teh mangrupikeun pangajaran anu pikaresepen ku abdi. Ngalatih keahlian mikir, ngebantu orang, nganyatakan pendapat, serta nyarius di masyarakat. Upami tiasa saha guru karesep anjeun di SMA 1 Cibinong. Ya, guru karesep abdi nyaeta Bu Suci, wali kelas sorangan, Bu Sinta, guru bahasa Indonesia, Bu Heti, guru sosiologi, Bu Rida, guru bahasa Sunda, jeung Bu Nida, Bu Nida, guru bahasa Inggris. Nah, kusabab abdi pikir cara guru-guru ieu ngajar teh pikaresepeun pisan. Contona mimitina abdi teh teresep karena bahasa Sunda ti SD. Tapi nalika abdi diajar ku Bu Rida, kuring mimiti resep pelajaran bahasa Sunda di SMA ieu. Di mana imah anjeun sareng jam sabaraha anjeun angkat ka sekolah? Bumi abdi di Kampung Kebon Kopi Citarep. Abdi indit ka sekolah ti bumi 6:30 isuk-isuk. Sabab jalan teu salawasna mulus utamana dina ITC. Abdi resep macet. Anjeun ngalaksanakeun tugas anu dipasihkeun ku guru. Ya, saloba mungkin abdi ngalakukan eta dinten anu sami nalika kuring kakarek masihan ngerjakeun. Tapi lamun abdi masih boga pakaseban sejen ti bumi, abdi ge ningali lamun deadline nyaeta sarta nangtukeun iraha abdi hoyong ngalakukeun tugas eta. Kumaha Tiara ngatur waktos antara sakola, tugas, sareng kegiatan di luar sakola? Ya, abdi teh leres nyingkahan kegiatan di luar sekolah anu kurang pentingnya sabab bakal micenan waktos. Janten nalika abdi ngagaduhan pada melan sekolah. Abdi nempatkeun eta dina notepad pikeun khusus catatan tugas. Abdi ngalempokkan tugas kalawan waktos deadline panggunanya sarta ngagunakan waktu sanggeus sakola ku ngalakonan tugas-tugas jeung loba mungkin abdi teu runtah waktu. Hatur nuhun Tiara. Sim kuring gado hadiah kanggo Tiara Kumargi tos hoyong diwawancara. Hatur nuhun Tiara. Sami-sami, hatur nuhun sadaya. Urang parantos rengse wawancara Tiara 10 genep. Let's go. A few moments later. Sim kuring ti SMA 01 Cibinong hoyong milarian tuangan di daerah Cibinong. Kumargi kalaparan saatos diajar pinuh. Nu pasisna gigirkeun KFC Mayor Aking. Dinten ieu cerahnya atau hujan? Nya biasana ge hujan gede. Jam sabaraha ieu? Jam 4:30 sorean lah.
pikeun kadinya urang naik angkutan umum 3.000 per jalma. Naik angkutan umum nomor 08. Hayu urang nyandak. Hayu. Hayu urang nyandak. Oke dulur, ayeuna urang geus anjuk ka tempat serta rek mentas jalan kusabab tempat daharanana aya di seberang jalan. Kami parantos dugi ka dieu, tapi henteu seueur anu buka. Sim kuring hoyong ningalila naon jenis daharana. Ngan yang anu murah atuh. Ieu wae nih. A few moments later. Mang, DC abdi aya meser cumi bakar saestapnya hiji. Aya? Aya. Hiji. Jiwa. Ya. Naon anu Bapak Ical? Cumi bakar, Oh, menu naon anu paling populer ra? cumi bakar XL. Cumi bakar XL. Cumi bakar XL. Di mana mimitina Bapak muka usaha? So di daerah Cibinong sini. Di mana Bapak meser bahan pikeun icalan? Daerah Muara Angke. Nah, Bapak milih icaran ieu Karena pengen cari buat saya sendiri. Saha anu mantuan Bapak nyiapkeun daganganna? Saya sendiri. Oke. Kumaha cara Bapak nyieun kedaharan ieu? Kita dari cumi, kita kan satu porsi bisa jadi 2 porsi, dipotong-potong. Sakitu wae vlog jeung wawancara sareng Tiara 10 genep jeung wawancara pedagang cumi bakar. Jadi kita tinggal bertiga teman-teman. Yang lainnya sudah pada pulang karena mau hujan. Sedih. Di dieu urang sadayana menangkeun manfaatnya eta kahiji
Jadi leuwih akrab jeung kosakata basa Sunda. Kedua, ningkatkan kepercayaan diri pikeun wani interaksi jeung jalma sejen. Katiga, ningkatkan interaksi jeung padagang jeung katiara. Janten simkuring sapara kanca sakitu wae vlog jeung wawancara. Hampuran nu aya salkata, hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lauk peda, lauk bawah, produk Sunda mah moal anu gagal. Well. A few moments later.